Semangat ledek ini nyaho lah. Santri mah kudu bisa, kori oke, hadorot oke, nanaon oke, maling atau oke benar sih. Maling. Hei santri kudu bangga jadi santri. Jaksa santri Cooper, Anda belum tahu, saudara-saudara. Siapa bilang santri Cooper? Ya Allah, hei. Santri kurang yang ngaji jurumiyah. Siapa pengarang jurumiyah? Imam Son Haji. Orang mana Imam Son Haji? Orang Ajrumi, Maroko, Afrika. Buat. Sana jatuh di tube, aku kena. Betul apa tidak? Ngaji kata kitab Alfiyah. Imam Jamaluddin, Jamaluddin dia. Hei. Imam Jamaluddin orang mana? Ibnu Malik. Ya Allah, orang Andalus. Di mana itu Andalus? Masya Allah, Spanyol. Anu kamari eleh teh manehna. Orang Spanyol. Ya Allah, cek saha santri Cooper. Deuleu nu diajina ge orang Spanyol. Orang Maroko, betul apa tidak? Langsung ngaji kita bikin Fathul Muin. Gampang Fathul Wahab. Siapa pengarang Fathul Muin? Imam Zainuddin Balibar. Orang mana? Orang India mereka hesa di Madilere. Masya Allah. Rabbana Karim. Coba terus ngaji kita tafsir Jalalain. Awas ngaji kita kudu tafsir Jalalain, ulah tafsir jalan lain. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Orang mana Jalaluddin As-Suyuti? Orang Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi dzawil huda wal hidayah. Salatu wassalaman daiman mutalaziman ila yaumis saat amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala fi ayatin ukhra wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minas syahidin wa lima awjada wa arzama ghayriyahina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama wal asatidil kiram, para sepuh bin sepuh, wabil khusus keluarga besar Kesultanan Banten yang saya hormati dan saya muliakan, bil khusus keluarga besar Abuya Cidahu yang saya hormati. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita tadi bersama-sama memimpin istighosa. Semoga dengan istighosa dipimpin oleh beliau menjadikan Banten menjadi baldatun thayyibatun rabbul alamin. Aparatur pejabat pemerintah atasan bawahan sipil militer TNI Polri yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, santriyin wa santriyat, mamang-mamang santri nu kararasep, ibu-ibu santri anu gaeulis. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu
sehingga jadikan hiji wasilah kenging keberkahan di Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina penting ieu urang kumpul di Kesultanan Banten anu kahiji tujuan urang dongkap ka dieu nyaeta ayakeun haul Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Anu kadua urang silaturahmi antara santri jeung santri. Mudah-mudahan silaturahmi urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sabenerna isim kuring ieu mungkin aku di dieu. Lantaran dipaksa itu panitia ya. Tadi padahal makula mangadoan supaya gede hujan. Benar jadi orang gesan balik kayak gitu mesti ngedoa mah. Nah ieu mah saeutik mere motivasi ka santri-santri, ka bibi-bibi santri, ka mamang-mamang santri. Insyaallah isim kuring teu kudu loba. Karena sehat khususna ka isim kuring umumna ka urang sadaya. Penting diayakeun haul. Tujuan pertama haul itu ialah silaturahmi. Kalau didikan orang tua kita dulu sangat hebat. Baheula mah kalau teh sok silik anteuran. Ieu baskom anu beureum dikeun ka si anu, ieu teh mamang sia, adi abah sia. Ieu baskom anu putih dikeun ka si anu, ieu bibi sia. Ieu baskom anu hejo dikeun ka si anu eta ge adi bapak sia kene nu tukang ngabdiakeun makaya kolot teh. Eta ge sarua bae dikeun. Tak ternyata tujuan kolot malah itu mendidik supaya kenal, supaya wau, supaya akur jeung dulur, akur jeung baraya, akur jeung tetangga. Karena kehancuran suatu tempat, kehancuran suatu masalah karena urangnya tara komunikasi, tara silaturahmi. Apa kata Rasul? Sil man qata'aka, sambungkeun silaturahmi jeung jalma anu tukang megatkeun silaturahmi. Andai kata para hadirin aya jalma hewa benci ka urang, tetap urang anu kudu nyambungkeun ulah sarwana. Sabab sakitu mudah-mudahan perkumpulan urang di dieu jadi silaturahmi urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Tujuan haul yang kedua, urang teh para hadirin kedah terang siapa Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Waliyun min auliyaillah, sehingga kerajaan Banten masyhur bukan di Indonesia tapi di dunia. Tapi ingat, kurang ulah bangga ku beda Banten sohor. Tapi ingat, manusia yang baik, manusia yang mengenang jasa seseorang, manusia yang menjunjung tinggi jasa seseorang, bukan yang memakan jasa seseorang. Maka dulu almarhum Bung Karno waktu diwawancara cantik oleh Amerika Cindy Adam, beliau mengatakan hidup adalah perjuangan, setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Barang siapa orang yang mau hidup tidak mau berjuang tidak mau mengeluarkan pengorbanan, silahkan tidur di bawah pohon kamboja paeh bek keleutik memeh ngaji angil mah. Ini lemah loba amat. Iya mah dikira ini lemah ya uang ya. Kurang jaga kelestarian Banten dengan melalui haul Sultan Maulana Hasanuddin Banten supaya orang kenging kabarokahan, kenging karomah, kenging kamuliaan. Sebab orang majalma teu bisa ibadah lamun andai kata orang kudu ka surga ku amal perbuatan orang rek make nu mana. Salat orang acak-acakan, ngaji orang acak-acakan,
puasa orang acak-acakan, tapi melalui mahabbah ke seorang waliun min auliyaillah. Para hadirin wal hadirat, insyaallah ada syafaatul ulama, aya syafaat para nabi, aya syafaat para ulama, aya syafaat para wali. Tak urang mah geus be mahabbah muhibbin, cinta ka dzurriyyah Rasulullah, cinta ka Kangjeng Sultan. Insyaallah ketika manusia mahabbah 100% akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kesir tujuan haon urang teh ya hayang kenging keberkahan, mudah-mudahan wasilah cicing di dia urang diakumurin ku Sultan Banten. Amin. Hayang teh ya diakumurin ku Sultan Banten. Jarah sering ka Banten ka dia satahun 2 kali minimal. Terus orang ningali sejarah-sejarah Banten di dia, ulah hanya urip kasrosoan bobogohan. Awas wali, iya daerah wali, boy misi kawal. Ulah mikirkan bisa lagi ya. Neng kayaknya datang jodoh. Nah, cara ke Sultan, minta karena Mas Sultan kayaknya boga salah kita pasti laki. Betul. Bantu balaras. Ini parah Masya Allah, menangri. Jas temu dulu lah. Amanat disim kuring mah atau khusus tadkiro ka disim kuring umumna ka urang sadaya. Manusia eta anu ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala terbagi. Ada rombongan kafirin, ada rombongan mukminin. Kita jangan bahas rombongan kafirin mah. Kita bahas rombongan mukminin. Cek Allah di Quran, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Allah. Gara-gara dengan kenapa jempol ya. Aduh, jadi kurang kabaran seketik nih ya. Menang teman. Lah sepangaledek kayak nyaho lah. Santri mah kudu bisa, kori oke, hadorot oke, nanaon oke, maling atau oke pun nasib. Maling. Hei santri kudu bangga jadi santri. Jaksa santri Cooper, Anda belum tahu, saudara-saudara. Siapa bilang santri Cooper? Ya Allah, hei, santri kurang yang ngaji jurumiyah. Siapa pengarang jurumiyah? Imam Son Haji. Orang mana Imam Son Haji? Orang Majrumi, Maroko, Afrika. Buat. Sana jatuh kan itu, aku pernah. Betul apa tidak? Kaji kata kitab Alfiyah. Imam Jamaluddin, Jamaluddin dia. Hei. Tebar sih. Imam Jamaluddin orang mana? Ibnu Malik. Ya Allah, orang Andalus. Di mana itu Andalus? Masya Allah, Spanyol. Anu kamari eleh teh manehna. Orang Spanyol. Ya Allah, cek saha santri Cooper. Deuleu nu diajina ge orang Spanyol. Orang Maroko, betul apa tidak? Langsung ngaji kita bikin petekul muin. Gampang petekul wahab. Siapa pengarang Fathul Muin? Imam Zainuddin Balibar. Orang mana? Orang India mereka hesa di Batilere. Masya Allah. Benar Karim. Coba terus ngaji kitab tafsir Jalalain. Awas ngaji kita kudu tafsir Jalalain, ulah tafsir jalan lain. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Orang mana Jalaluddin As-Suyuti? Orang Gaza, Palestina. Orang doakan dulu orang di Palestina. Mudah-mudahan Allah diberi kemenangan, berikan kesabaran, berikan ketawakalan. Mudah-mudahan Allah hancurkan musuh-musuh Allah. Terus
Cek saha santri kuper mangkit saha. Ya Allah, matak bibi santri, geus boga salika menikah santri. Santri mah moal picurigaan, moal ka mamana, da teu boga panggial dia di. Paling jago ngariung. Tentang tebur kebal ya. Ini orang sesolawatan deh. Ya. Lagi itu apa jempol. Terus. Ini ada menara, ada sejarah kalau hadirin. Kehala. Kula main kumata. Isi kuringin kadang-kadang tadi tong ditinggali menara. Nah, tapi ini sejarah sangat luar biasa. Awas, mantak ku harimah kesembarangan, teh menang aya nu naik ka Menara Banten. Sekarang. Jadi kecuali satu orang nadar, eta ge disumpah heula. Yang kedua, yang bisa naik ke sini sekarang ini 2 tahun udah ditutup. Sejarahnya sangat luar biasa. Namun hayang nyaho ke terangkeun tahun hareup bae. Apa tahun kuari? Wah, mau dibedakeun. Wah, mau dibedakeun moal. Ye, sejarahna mantep ini. Ya Allah, Rabbana karim. Kayak balik deui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Iya doa disebut doa satu jagat. Matak santri untuk bisa ngadoa eta teh bolak-balik. Bisi yang masih bisa ngadoa diminta ajarahkeun ku calon ditoa eta teh bolak-balik. Para hadirin, manusia itu dibagi ku Allah, aya rombongan kafirin, aya rombongan mukminin. Ulang sok ngadoa. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah Gusti, abdi nyuhunkeun ka Gusti perkara di alam dunia anu bagus. Naon tah? Ku Gusti Allah urang dibere perkara di alam dunia anu bagus. Apakah boga pamajikan ayu? Apakah boga pamajikan cantik? Apakah boga pamajikan gelis? Mohon maaf, belum tentu bisa ngejamin. Kadang-kadang nu gelis mah nu cantik mah gede laga. Ngarasa aing gelis. Kadang-kadang oloan. Matak mang boga pamajikan mah ulah nu gelis-gelis, nu penting urang bogoh sanajan hideung ge. Belum tentu. Apakah eta boga pamajikan gelis ngajamin? Mohon maaf. Kadang-kadang nu gelis Allah HP hayang anu. Mas hayang sekian gram. Betul apa tidak? Ngajamin. Masya Allah. Cek saha boga pamajikan gelis bakal senang? Belum tentu. Nu senang masih anu. Siapa? Anu duitna loba. Cek saha anu duitna loba senang? Si anu nu senang mah mobilna 24, nu boga mobil mah teu bisa molor lamun can balik gini. Iya cek saha senang dina duit, cek saha urang mah alhamdulillah kuari awak cager, nu penting sehat. Awak sehat nyatu jeung jukut heunang. Bener teh? Heula tuh santri di pesantren teu pila sangrai uyah diburu nu pundok heunang. Tapi awak kurang gering coba. Ya Allah, dahar jeung pariah baik. Bener tak? Terus mana tuh Gusti Allah orang diberi perkara anu bagus di alam dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Moga-moga Gusti masihan ka abdi nyuhunkeun ka Gusti dipasihan di alam dunia perkara anu bagus. Naon ieu perkara anu bagus? Perkara anu bagus di antara seueur ulama mufassirin nyarioskeun innal hasanata fid dunya hiya as-sihah. Nah, di alam dunia ku Allah diberi perkara anu bagus sehat. Ieu sehat ku nikmat good.
Kalau bergering wal kadia. Wal kadia. Kenapa bergering? Coba jamuan kadia. Tapi orang sehat, alhamdulillah. Makanya cekar Nabi ari lagi ibadah mah sihataka qabla sakomika. Mengger sehat memeh datang geus gering mah boro. Tak ibadah maka Gusti Allah sababaka qabla hiramika, mumpung masih muda sebelum kurang datang kolot geus kolot mah boro-boro. Makanya Mas Santri mempengaruh kene sumangetkeun ngaji di pondok masing-masing. Insyaallah mudah-mudahan supaya orang terus semangat kenging ilmu anu berkah, kenging ilmu anu manfaat. Semangat ya. Pilih ku dia, ku ibu jeung ku bapak. Sok, mending mana ya? Di video saya. TikTok eta teh titik-titik kontok. Pilih ya, mending mana? Mendingan awak jak-jak loba duit, mobilna loba, duitna loba, pakaianna loba, awakna jak-jak sehat. Apa mending mana? Mendingan awakna geringan tapi miskin tapi dak ibadah. Ji mending kawin deui. Mending mana? Mendingan urang awak sehat ya, tapi teu daek ibadah. Apa mendingan gering tapi daek ibadah? Mending mana? Mending cager daek aing kena nya eta mah. Mendingan urang ieu, mending mana pilih ayo coba. Mendingan awak jak-jak tapi teu daek ibadah. Salat teu beuki ngaji teu daek, ya Allah pagawean hardol di harmodol. Mendingan awak jak-jak tapi teu daek ibadah. Apa mendingan awak gering daek ibadah? Mending mana? Nah, manusia dites ke Gusti Allah. Ketika diberi jak-jak, diberi umur orang, kuat ngalaksanakan ibadah. Nah, urang kadang teringat karena urang di dunia diuji ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang urang ternorak berleha-leha. Maka alhamdulillah ayeuna diayakeun ziarah para masyayikh, ziarah para wali setiap 8 Syawal, para santri Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sehingga bergabung bersatu, tidak mengenal tahta dan kasta. Yang penting orang bersatu ziarah asal santri dan berjiwa santri, orang bergabung. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilanggengkeun ila yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal. Ternyata di alam dunia, umpah kurang diberi jak-jak ku Gusti Allah, diberi bagus ku Gusti Allah, ternyata diberi sehat. Maka gunakan kesehatan kanggo ibadah Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua, innal hasanata fid dunya hiya al ilmu wal ibadah. Taya nu kadua ye, kurang ku Gusti Allah diberi bagus di alam dunia, ternyata diberi ilmu sareng bisa ngalaksanakeun ibadah. Insyaallah lamun kurang diberi ilmu, ilmu nak dipakai ibadah ka Gusti Allah, ke wa fil akhirati hasanah, di akhirat diberi kebagusan. Naon? Ail maghfirah, dihampura dosa, kadituna ail jannah, diberi surga ku Allah Subhanahu wa taala. Hayang ka surga tah hayang ka neraka. Ini setelah lagi. Woi, nah pengen ke surga atau pengen ke neraka? Waras jawabnya. Atau kudu bisa aja ngomong Jawa. Aneh di karaoke Pandeglang, satu-satu Pandeglang. Ayo di lokat Jawa, ayo ngomong Jawa bisa. Ya tak? Atau kudu bisa lah. Bahasa Jawa eta bahasa paling babari. Beriki berikut merokok kan. Baru sudah marah rese. Dahar teh sebarang macam. Dahar, tuang, ledak, ngatu, kabadong, telepon, kacatre, tetenggi, sarapan. Kumakin tadi.
Bu, pengen ke surga atau pengen neraka? Catur kabeh ngomong nama hayang ka surga bukan neraka, hayang beunghar ku miskin, bu boga pamajikan hayang nu geulis bu nu goreng, boga salaki hayang nu puasa jabutannya kita kata Al-Qur'an bu ai banget gono matang manu hade mamang mun boga pamajikan kudu ngaca heula mau banyak air banyak 10.000 ke kemai ya kalau tak mereka karena yang puasa mereka puasa nggak betul puasa kita boga duit tinggi Tuhan puasa tinggal puasa mohon maaf nah kes urang tak di akhirat nah lantaran di alam dunia dipasihan ku Allah ilmu ke diantara nahelana hal itu nabi bisa ngalaksanakan ibadah ke di akhirat nah urang jadi beri kabagusan ku Allah naon rata nasur aduh surga paling 4 mata paling miskin lalaki di surga 72 nah ayeuna komo geus akhir zaman kieu ilmu ngaleuntikeun anu ahli amal ngaleuntikeun geus mulai dicabutan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala lain ilmuna dicabut tapi ahli ilmuna ku Allah dimontak lamun geus eueuh ahli ilmu anu nyekelan ahli ibadah anu nyekelan ilmu di alam dunia tunggu tanggal mainna bab urusan kiamat kubra lamun ningali urang motor di zaman ayeuna tah santri bini santri teu aya deui untuk penyelamat di akhir zaman ayo ayeuna urang babarengan kuatkeun ilmu semangatkan belajar demi untuk meraih masa depan sebab subhanul yaum rijalul hud Anda sekarang anak muda besok hari Anda bakal jadi orang tua cita-cita laki-laki yang tak kudu tinggi himmatur rijal takfaul jibal cita-cita pemuda yang bila perlu gunung karang kurang sepak ulah gunung nakutang bae apa artinya cita-cita pemuda mah kudu luhur kudu benar-benar nah ketika orang boga ilmu diberi ilmu ku Gusti Allah karena dengan ilmu akhlak orang bisa mulia dengan ilmu keberkahan tercapai dengan ilmu orang leleutikan bisa ibadah ke Allah Subhanahu wa taala bisa bakti kanu jadi indung bapak kenal karena halal jeung haram tayeulah seperti sultan menang pangkat khairun nas arba'uhum linnas yang kita laksanakan haulnya malam ini ialah salah satu manusia anu geus menang gelar di Allah khairun nas arba'uhum linnas mudah-mudahan keberkahan haul sultan Maulana Hasanuddin Banten anu kasabaraya kan tos 454 haul sultan mudah-mudahan tahun harap tahun depan kita bisa berkumpul kembali melaksanakan haul sultan amin ya rabbal di sultan Masya Allah nah mudah-mudahan orang jarah ka dieu kehadiran haul di dieu balik di dia mudah-mudahan anu tadi putus sing nyambung deui mudah-mudahan orang dimanfaatkan ilmu orang diberkahkan ilmu orang jadi keberkahan di sultan hasil maksud orang anu karena sing jararadi anu jangan duit sing orang duit anu ngalamun bae jomblo sing anu datang oke ini santri sini manfaatkan ilmu Nabi Gusti Allah menang jodoh salah kena anu soleh kurang dari alko ke pemajikan solihan mudah-mudahan pemajikan anak lurut ayam terbuka pemajikan anak lurut jangan buta nurut saya lebih dulu musuh kos kamu buka kamu lagi nurut
Insya Allah kurang sabada iya mahal rupiah maka tetap acara beres sebelum jam 12. Pada ini malam Jumat banyak penziarah seorang ziarah atau lagi atau malam Jumat menganggota tugas di Polda polisi dapur. Mohon maaf sama mamanya. Nah, jam 20 apa? Kemarin apa? Kita opat kita pulang. Saya mau tahu kita. Ya Pak ya, pokoknya ya di dalam blok sampai orang matian tuh diterima. Insyaallah karena saya diterima kata ini. Insyaallah kes keberkah Sultan. Mudah-mudahan kini keberkah Sultan Maulana Hasanuddin Banten beserta para wali-wali anu dimakamkan di Kesultanan Banten. Amin ya rabbal sejarah mengarang kurang kupat kepada tahun harus sakitu anu kami atur mohon maaf sakit ini tidak perlu suruh disimpuli silaturahmi pun dengan balik KPU pengawalan jadi ampura mudah-mudahan sanos setelungi ayat mudah-mudahan bulan tahun Arab kita tahun depan tahun yang akan datang bisa melaksanakan ziarah bareng silaturahmi bareng amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kami atur ihdinas siratal mustaqim baiklah terima dadah apa saya tidak pinter iya kunci lagi boga sakitu anu kami atur ihdinas siratal mustaqim hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.